Eling eling umat muslimin muslimat. Apa kene teh, Bang? Coba orang bebarengan urang mengenang masa lalu. Hayu urang salat berjamaah maghrib. Kan jadi beda-beda gitu ya. Lohor asal apaan aing teh keur nyaritakeun setengah genep kuring. Maghrib atuh salah. Jadi beda-beda gitu. Maghrib es tu kawat urang keur di dunya pibeukeun jaga urang di jeung tongong kaler jeung kulon wetan jeung kaler teh umi hirup di dunia teh kudu Allahu Akbar sujud ka Allah nu maha kawasa sampai sakti zuhur asar maghrib isya sareng subuh nikmat Gusti kamarana ayeuna mah masjid pagagah-gagah nu berjamaah pawagah masjid pagung-agung nu salat ayeuna mah pambung-bung beunah di jalan. Ada yang tanya pujian dari kali umat eta baru mah atau urang teh teh aya nu apaleun teh euy aya nu melestarikan pujian zaman dulu warisan ti kolot. Eureun abdi teh mobil rendak-rendak teh aya pujian euy. Woi umat doang. Eta nak aneh Gusti apok kang pamarisan ti kolot teh. Yaeun kok bima ka basa kasih kok dicarekan. Sekarang namanya gitu. Eta teh teh pujian. Kalau pamali mana digitu-gitu. Kunaon kitu teh sia salah dieu. Itu teh salah. Bogo sia salah. Ningali umat-umat teh eling-eling. Da cenah bener ustaz jelema aya mah dieling teh mungkin teu eling. Tapi aing eling dikitu kan budak anjing. Era utuh nama urang, itu siapa cek teh ge. Kalau dikeuleuikeun di masalahna teh, kita berjamaah ngajodoh gede mah. Ditanya kok kita saya emang jangan ada di mah, bapai. Kenyinyiran bapana juga. Bisi na urang nu jadi kolot lepas landas umi kontrol nu jadi anak teh bisi tenepi sakolahna bisi tenepi ka pangajianana tanya hasil naon menang sakola jeung menang kontrolku ieu mah pan disakolahkeun kudu disakolahkeun anak kuat teu nyaho budak kelas sabaraha oh sia teh lulusnya kuat teu wauh jeung guruna geus lumayan mah. Bener tak? Allahu Akbar. Pada aku Kanjeng Rasul pantas dipasihan sen-sen al ummu madrasatul ula indung jeung bapak nu bakal ngapalkeun jeung nyerepkeun ilmu-ilmu kana hate budak. Guru mah hanya masihan ilmuna, guru nyiapkeun lembagana, guru nyiapkeun kitab-kitabna. Saha umi anu ngasupkeun nu nyuntikeun jeung napalkeun ilmu kana hate budak indung bapak. Katos Masya Allah. Urang mah baheula geus Gusti arek ulin ti imah kuat tuan di kaluar. Ti imah dah hareupeun panto aya indung jeung bapak. Keur gogoleran kuat kahod-hod urang mah siun ku kolot. Sok budak ayeuna arek ulin kuat ngajo jalan jana lama. Bapana menang kara kuat katinjak beuheung. Ketis hadang. Orangnya bapana goblok. Baru kali ya karena sorry bro. Cek bapak nantinya hoki di podangan setiap orang goblok sih. Geus jauh.
bener tak? Tak abdi hayang nanya ka urang dieu, ari urang dieu nyaah teu ka anak, nyaah teu ka anak, Umi, sanajan anak urang budakna penek, justru sanajan penek ge, ku indungna nama diraja-raja dipikanya raja penek. Ulah barang aja ini. Sanajan anak urang nongkon lehok, da ku bapana mah diraja-raja, daraja. Sakalipun anak urang hid. Perginya harangan. Sanajan hideung, ku indungna nama dinya diraja-raja, daraja. Hampura udah. Sanajan bener penek, bener nongtot leho, sanajan bener anak urang hideung, tong wani-wani ngahina kana kahideunganan. Lain judul di dina mah. Anak urang teh ditunggu, ka jalan kita di jajanan. Ceuk urang mah teh. Kang anak saya menjiga letak itu. Ngadat moal bapana. Ngadat moal indungna. Bener hideung sagetake palebah dihina mah teh ulah anak. Da hideung ge anak aing. Meureun we hideung ge ngalaka aing. Sarasa Umi? Awas ulah macam-macam. Anak ge sabab naon? Sabab ge Umi. Nya anu jadi indung moal aya tungtungnya, anu jadi bapak moal aya papadan. Baheula mah ka di abdi mah ingat keneh pepatah orang tua. Ingat tapi ka ayeuna pada baheula mah can kapikirnya ayeuna bae geus kapikir. Baheula cekolot. Saya teh cenah sing bener sakola sing bener mah santren. Bapak maneh teh mela anggeur teh kuat notok-notokkeun hulu. Eta kuing di hulungan eta teh kahar. Notok-notokkeun hulu. Meureun bae bapak mah. Baheula pas abdi we nikah. Oh. Iya, nu ditotongkeun geuning mah. Paham aing eta. Aduh. Hiji deui, cekolot sia singawaro hirup indung maneh nepi ka belaan beak dengkak. Aing teu paham oge ta papatah. Dengkakmu mah. Da hayak keneh dengkak. Pas abdi we ngadengkakeun. Heuh maksudna wiladah akang, maksudna keur ngajuru. Ulah ka mana-mana pikiran. Apa ngajuru teh beak dengkak leres teh Mi? Bener teh? Mata pantes ayeuna mah ku zaman ayeuna mah kenapa terjadi seperti itu budak? Sabab ayeuna mah lolobana mayoritas kolot indung jeung bapak ngomongnya akan menjadi anak teh hanya sebatas dina bibir hungkul, hanya sebatas dina bahasa hungkul, hanya sebatas dina pamer jeung praktekna unggul Umi nya anu nyaan mah ayeuna teh geus menipis. Betul? Contoh budak keur geunah-geunah sakola, budak keur betah-betah ngaji, ber dipanggulikeun motor ku indung bapana nyaah lain. Nyaah lain. Tungtung nama eta budak ngaji teu geucreug sakola mungeun ngapalkeun mungeun ngan motoran we. Jiabrot teh cilaka sahan salah. Sahan salah. Motor. Jadi nyalakeun kolot ieu teh. Kemarin we teu becuseun ngagadak motor. Budak kakanak satepak can SD acan geus dibebaskeun nyaho HP, bahkan difasilitasi ku HP. Tungtung nama budak sakolana kedul, ngaji nambungeun ngan kana HP. Terus pinter kene anak mah jeung inung nang nyaho HP. Bener. Inung nama kiceut kacobakeun pantau. Nah, budak nyaho HP terus. Nah, kamu lihat ningali gitu dina berita-berita, dina sosial media, dina video-video, dina loba budak anu diculudurkan menjadi indung wanita sopan keur jadi bapana loba nu teu diucapkeun menjadi oleh media. Loba nu teu paralek budak ayeuna kunaon? Umi, ayeuna teh budak teh keur dicacah ku urang Yahudi teh ku HP, internet aya dina HP awas. Lain fanatik kana HP ceuk. Aing ge HP mah pangahalan. Yes, eta. Ngaleun hanah. Tinggalin.
makanya mau HP nage 400.000 nang COD itu di jalur lain ulah mangga umi karena HP itu naon mangga ari tiasa mengagunakeun ngan palebah ka anak mami HP kudu dibatasi dan gak terjadi sesuatu mengening ke anak urang kuhalan itu pira-pira aku menang mah urang ripu-ripu ngabiayaan menang mah urang ripu-ripu ngagedekeun menang mah urang ripu-ripu ngadidik pira aku anak urang jadi korban ku barang anu teu pira nyari-nyari ngajuru teh tidak pakun nyari ngajuru teh kamari ge aing nya maksudna pamajikan pamanya lalaki ngajuru lalaki mah tongge ngajuru kalau kamu beung modal ge papo kan bapak rotong pakai muntang bisa terpercaya sok tak kamu pun aya ibu-ibu jawab meh kadengeun tak lalaki beucekeun ngajurukeun orok nyeri teu kunaon atuh make nyende-nyende nanging lain masalah geuna sia denge ngeunah kieu jawabanna cek kolot kunaon si indung urang teh ongkoh ripuh ngajurukeun orok teh ongkoh nyeri ngajurukeun orok teh tapi nyende-nyende jawabanana leungit nyeri na ngajuru leungit naon ripuh na ngajuru ku nikmat jeung atoh nempo orok keluar kalahir ka alam dunia kalayang selamat betul Gusti dan tong oge ngajuru nantang geuning abdi geus salaman aya mah nyiram lagi ripuh geuning abet nyiram nyidam da geuning tong ge keur nyiramna keur nyieun orokna ge kuat bobol hotcase nyapan eta teh mah tak ngesang ge ripuh meureun ka ngaji atuh darek teu ngesang kumaha bogor muntong kana janela galon katajung reregan karurun waktu sadar eta spray ngilu asup ka jero nu edan sensor datang we nganegkeun hamil 2 bulan 3 bulan ngateuli umi punten deulih kasar abdi punten baheula mah abdi mampu awewe nyiram teh geuleuh abdi sabar dasar dijieun talon teh geuning oh cenah mun jadi utun aya masum-hasum aing kudu dijawab kieu atuh hakan teh ucing beusia abdi baheula wani ngomong kitu can ngalaman ka ngaji begitu abdi nikah we boga putra abdi nyiram bojo abdi teh jam 2 peuting uih ceramah assalamualaikum teh mama dengan kebetulan ada mau kemana? Bang Roma hah? mau kemana? oh iya tidur tuh eta putra abdi kang nu kahiji teh kasep, bodas, bule nya bule ge apa pana? si eta meni belah we dan kahiji teh ternyata balik ngaji jam 2 peuting ceuk abdi teh mama buka panto cek pemajikan teh sakeun dong gitu brai pan dibuka cek pemajikan cenah geuning aya udah pulang ning iya ya udah pulang emang aya habis dari mana sih aya habis ceramah kok tumben gak bawa berkat oh ceng teh panitiana pohoeun lain kode-kode deh gitu kode ngerakeun aing lain kode ieu mah abdi mah keur nyarita apa nu harita mah panitia teh pohon teh mere berkat matak dicaritakeun oge namanya gitu atuh penting mah hasil lah hampura teh mamah meureun panitia teh capek teh boro-boro mikiran berkat tenang cek teh sok mamah hayang naon ku aing dipangmelikeun da amplop maka bawah sok ngomong jauh itu bilang mau mati hayang cilok jam 2 peuting kang majikan aing hayang cilok sok disebut samar ka hayang teh bener cek teh mah mau yakin dagang cilok mah ge kayak ge cilok aing ceng cek majikan teh atuh cenah ge kembali cilok aya we asal sawasan cenah cilok edan cai lato-lato aing di sawasan karena ini bingung macam genana hese datang waktu nangalahirkan umi punten lain ngalelewe ngejerit maratan langit ngoceak
maratan jagat narokeun nyawa. Asep inung keluarkeun urang. Nyeri ka bina-bina akang. Sok bayangkeun ku akang rek nyeri kumaha pamajikan teh ngajur. Ari nu asup 2 on kaluar 3 kilo sok. Ya meureun 2 on mah meureun. Nya bini kirang percanten mungkin kilo we di bumi masing-masing. Punten aya kitu pada di kilo we. Arek dijual ka pasar kulita gitu. Enggak usah 2 on. Itu nyeri umi disebut gajerik maratan langit kocek maratan jagat teh narokeun nyawa umi urang ngajuru gablek salaki ge teu bisa nulungan teu jika nama keur nges-ngesan di jero ruangan salaki nama di luar waduh nah eta paling pamajikan teh kalah itu di baturan kumabeurang jeung bidan balik bawel mabeurang nanti geuning sok cek lan cenah eta na cek lan turuna sok tekan kan saeutik tarik napas tina irung kaluarkeun tina bujur ka modal cenah eta mah salaki nama di luar aduh masak abdi mah ka haji alhamdulillah namanya gaduh putra 2 nu ka hiji nu ngiring namanya kelas 2 SD bawa ku abdi ka rumah sakit rek ngajuru teh mesen abdi mah ka dokter dok ulah mun anak abdi arek kaluar gorowan abdi rek kaluar rek kudu dola cenah aduh aing ge udun udah dola di luar kan lahir nanti jam 11 nya jam 11 siang poe Jumat budak nanti jam 11 tanggal 11 bulan 11 begitu setengah 11 gogorowan dokter cek dokter TKD Tod pan jauh ngagorona teh kitu ya jauh mah Tod ya cecedok enak itu bayi bulunya sudah nongtot cecedok naon menongtot oh iya sudah menongtot abdi asupan ribut iceun puntung ulun lompat karena naon ruangan bersalin naon disebutna ruangan bersalin begitu rek asup aya bidan ngajegat dina pantau ruangan bersalin molotot ulah asup cek bidan teh woi Ustaz jangan masuk oh cek bidan kenapa kan bisa teh geus izin ka dokter enggak boleh enggak mengganggu kan aing pusing teh mawan ku aing jangan woi aing nu nyieuna kecek binatanya cenah ari kitu mah oge atuh asup ada dong bisa dijieun sia ku aing kan eta sieun bidan dijieun ku aing eta aduh ampun begitu abdi asup teh ka ruangan bersalin nyampak bojo abdi teh keur ngajapapang ngerasakeun kan nyeri ribut ku abdi digabruk harewasan umi mama sok cek teh istighfar mama urang teh keur numuan buah cinta kita berdua sok cek teh muntang kana punuk aya pan aya sok muntang baheula ka maneh lah licik setan nyera rambung kaluar ka alam dunia keur nyieuna nepi ka ngesan keur nyirama ngaripuhkeun keur ngalahirkeun anak rek narohkeun nyawa tapi indung henteu pundung naon sababna terus takdir pinu aku beres bener teh mata hei barudak ngora hei anak-anak nu ngaku keneh boga keneh indung anu masih keneh aya keneh indung jeung bapa atawa anu geus teu aya indung bapana jaga indung bapa mi hape cung neangan barokah ka mana-mana cung neangan jimat ka mana-mana cung neangan doa ka mana-mana demi Allah moal aya tapakna eta kabarokah lamun ka indung bapa masih keneh doraka ini sok aneh pan ari ka batu berehan ari ka indungna ari indungna kalaparan goblok sok aya teh nu kitu ari urang dieu nya teh ka indung nya waduh oh ka indung ari pamajikan nama gelang emas indung nama karet cepret indung rajis aing tuh tanyakeun ka budak ngora umi punten aya contoh anak yang begitu hebat bisi jauh teuing urang mah teu bisa kudu sarua jeung Kangjeng Nabi mah tuh barudak tanyakeun kunaon si Naruto make berhasil jadi Hokage ka-7
Senyawan aja. Benar tidak? Mana ini si Naruto nang jadi Hokage. Geus kawin jeung si Hinata gini. Boga anak Evan si Boruto teh. Anya. Geus jadi Hokage ka depan Hokage teh kana sampai ka 7 ini di Konoha teh. Nu ka hiji mah pan Hokage teh si Hashirama. Hokage ka 2 mah si Tobirama tak dilanceul. Hokage ka 3 si Sarutobi. Hokage ka 4 si Minato ta bapak si Naruto eta teh. Hokage ka 5 Tsunade. Apal tuh Tsunade? Si Susuna gede. Hokage ka bau gas ieu teh Kang? Duren. Bau duren bau gas? Duren. Oh, lamun gas bau duren berarti dinyaduk ieu mah. Nyapan gas berduren. Lain tahu maksudnya. Lain mau balikin naon kamu. Lain betah abdi mah eta nanti salonna ngeunaheun Kang Haji masyaallah. Betah ieu saudara mah di salon kitu. Doakeun tukang salon sing ka surga amin. Amin. Jeung salon-salon. Men bisa karaokean di ditu. Kunaon si Naruto teh make berhasil cita-citana padahal si Naruto teh elmuna teu pati loba kage fungsi we jeung Rasengan. Bener tidak? Tapi kunaon berhasil? Sabab si Naruto sanajan ditinggalkeun ku indung bapana maot heula ih si eta mah akhlak jeung make ka indung bapana. Make sukses jeung babaturanana akhlakna alus sanajan si Sasuke ngamusuhan si Naruto mah tetep we ngabela ka si Sasuke. Tapi kakawin si Sasuke lagi jeung si Sakura geuning. Tuan boga anak si Sarada geuning. Bener teh? Leres teh? Urang teh boga kasieun. Umi naon atuh nyaah anu sabenerna akang kanu jadi anak. Tuh mumpung gede kene pasantren. Tuh mumpung kene balaak sekolahan. Tuh mumpung majelis taklim loba kene. Tuh mumpung kiai urang ustad urang guru-guru urang siap kene ngilmuan. Keusian anak-anak urang ku ilmu-ilmu agama cukup urang anu bodoh tong kaalaman bodoh ku anak-anak urang. Saburung-burung urang menjadi kolot rarasaan moal hayang boga anak leuwih burung di urang. Betul. Wah. Aya geus sugan bapak nu ngomong kieu. Yang bapak teh geus kolot aya. Bapak heula mah kieu bapak teh bangsat hayang. Man bapak geus kuat ayeuna teh. Wayahna we teruskeun kumaha. Dina bidang perbangsatan masih banyak ayam-ayam tetangga yang belum ayah bangsat. Teka asal dulu, teka kolot ngomong gitu lah. Leres teh? Naon sababna umi make kudu urang teliti kana pendidikan anak. Budak ayeuna geus jauh jeung budak baheula. Urang mah baheula sieun ajri kudu kolot, sieun ku indung bapak teh ari budak ayeuna sieun teu. Budak ayeuna mah kada kamulotot. Ka masjid kehen cek bapak teh kan melotot malikan budak teh. Wah, bakal nonton Persib. Karena menang Persib nama 5 terakhir yang terhiji aja. Sekarang itu sementara jadi klasemen pertama lah Persib. Bener tak? Budak ayeuna mah baheula urang memeh magrib geuning ngariung di lapang menjelang magrib teh kang baheula mah haneuteun masjid-masjid jeung mushola teh. Ngabuburit sore teh geuning arulin di lapang Gusti betah meneh hayang balik deui ka zaman baheula. Mun awewe mah ning uncat tinggi baheula mah umi inget keneh teh. Uncat tinggi ning make karet diuntun-untun we. Sambung-sambung sondah awewe lelaki mah boy-boyan galah baheula. Cibucingan, silih beurik, silih kadek, silih paehan. Betah baheula. Begitu satengah genep kolot geus ngacung geuning indung urang teh sisi lapang. Hei barudak, sakedeung deui magrib geura ka masjid. Sakali ngacungkeun curug urang mah baheula birat sieun ku ieu. Terus begitu ngacung teh curug ini urang masih daleungeun sabeulahna moal gaet. Jadi sieun mah lain ku curug sabenerna. Ku gaet sieun masih kadek. Lompat ka tajung, lompat ka mushola lamar baheula mah Kang Hajinya disebutna oke. Boro-boro ayeuna ku temok tohaga baheula mah masih kene dinding netina bilik tihamna masih kene tina awi reyon boro-boro mikna oge aya sound system kos ayeuna baheula mah geuning buleud dibungkus lama. Bener teh nya? Dibungkus lama ning mikna teh buleud dekok bau geuning.
pikiran sia. Baheula mah mik itu buleud dekok bau. Disebut nate mik batok. Jadi amuan teh bubang ke doma nya. Tapi betah sanajan langarna masih kene tinggal bilik sanajan musolana masih kene reyot betah baheula mah can aya cocokan HP. Tapi ka ayeuna abdi mah inget kene pupujian zaman baheula anu nikah yang balik deui abdi zaman baheula. Eling umat muslimin muslimat. Apa kene teh, Bang? Coba orang bebarengan orang mengenang masa lalu. Hayu orang sholat berjamaah maghrib. Kan jadi beda-beda gitu ya. Pengukur asal. Apaan aing teh keur nyaritakeun setengah genep kurir. Maghrib atuh salah. Jadi beda-beda gitu. Maghrib estu kawat urang keur di dunya pibeukeun jaga urang di akhirat. Teu baheula musola Lebak jeung Tongong Kaler jeung Kulon Wetan jeung Kaler teh umi. Hirup di dunia teh kudu Allahu Akbar sujud ka Allah nu maha kawasa sampai sakti salat zuhur asar maghrib isya sareng subuh nikmat Gusti kamarana ayeuna mah masjid pagagah-gagah nu berjamaah pawagah-wagah masjid pagung-agung nu salat ayeuna mah pambung-bung adaan tadi boro-boro jamaah nauni pupujian budak ayeuna mah boro-boro apaleun eta pupujian mah rajin gak anu apaleun bari salah dipongkong budak. Pernah lagi di jalan ambil ulun mobil. Geunah di jalan. Adanya kan pupujian ngalih-ngalih umat eta baru mah atoh urang teh teh aya nu apaleun teh euy aya nu melestarikan pupujian zaman dulu warisan ti kolot. Ulun abdi teh mobil hendak teh aya pupujian euy. Woi umat doang. Tanak aneh Gusti akok gampang ari di kolot beakeun ku abdi mah kabeh kasih pakang dicarekan sakamana namana teh kitu eta teh teh pujian kalau pamali mana dikitu-kitu kunaon kitu teh sia salah dieu itu salah bogo sia salah ningali umat teh eling-eling da cenah bener ustaz jelema aya mah dieling teh mungkin teu eling. Aing ele digitukeun budak anjing. Era utuh teh mah urang, utuh sia we cek teh ge. Bari dikeuleuikeun di musolana teh, "Kita berjamaah ngajodoh gede mah." Ditanya ku abdi teh, "Sae mangga nu ada di mah?" "Bapai." Keur nyinyiran bapana jigo. Gusti Umi, Abah, jaga akidah anak-anak kurang. Jangan sampai kacolongan pas darah-darah nuseje. Punten Umi, ternyata aya teh Yahudi nu rek ngancurkeun umat Islam aya di Indonesia teh. Nu jadi sasaran utamana anak-anak kurang, pemuda-pemudi nu lain. Da geuning Yahudi Nasrani mudag-mudag nini mah mau. Anu beuring-beuring nini mah cenah. Beuring ku langsung. Nama anak-anak muda, dah ini nama pemuda anu gagah teh umilin pemuda para gagah berege hawa, non premanisme saha kadua gaplok tunggal teungel jadi budak mara ayeuna mah geus teu usum. Wani neungel kudu badag duit zaman teh. Bener teh? Mana atuh pemuda anu gagah, pemuda yang siap pasang dada terdepan ketika hayya 'alas shalah berkehendak, matakan pendidikan yang kedua dan melalui peringatan Isra Mi'raj anu teu bisa asup ka hati ku akal urang tapi ku keimanan, hiji tadi ketauhidan, nu kadua yaitu pendidikannya untuk meningkatkan ibadah urang. Antara
salat sing darek salat. Kita darek berjamaah, sing darek berjamaah. Tapi kepada KM lamun isukan aya perubahan peningkatan berjamaah, aya jelema nu anyar ka masjid, tong sok digeureureukeun. Eta teh sok gunung haji. Rajin jelema galatol, madehe. Nahan. Kaingan dodar gelap si goblok eta ka masjid. Atuh ngadengeun tungtung nama baru teu mantap deui ka masjid. Tapi teu wau we Pak Haji jeung kitu mah kumaha nu penting aya kemajuan isukan beres ayeuna asup pendidikanana jelema nu tara daek berjamaah teh sing daek ka masjid. Dek jurungkeun ku eceug geurang. Saruarna boga salat ge cadao we di. Akal sia boga ka era tuh penting oge dibahas ku si katel. Maneh tara ka masjid teh kitu atuh eceug. Tuh ke masjid, cik salah kita tepan, kita bisa sholatnya satu era kudu ke masjid. Sing salah, kita kudu salah dan berjamaah mah turutan batur we heula. Kayak gitu macam apa baru. Di ke masjid salah kita teh. Imam takbiratul ihram. Mana lagi di rumah? Imam keur maca Fatihah di pangimaran jeung manehna disinter ku budak orang. Cepet teu ngamuk manehna teh da ingat kana papatah pamajikanna salat manurutan batur. Oh cek manehna teh kieu salat teh. Berarti aing kudu nyintrek ceuling imam. Maneh teh ngaleka ka hareup ceuling imam anya disingkapkeun bu. Cek imam teh kok. Aing masa kekarah cara salat eta imam balangah tungtung nama hatena sementara lamun jelema keur salat balangah hate Kang Umi eta teh keur didodok ku setan rek dihancurkeun ibadah salat teu kahusuan salat makanya pagawean urang balangah teh leuseun urang mapan Gusti salat keur salat moal pikiran toge pikiran pan urang mah irung we irung teu bisa ngajarkeun kahusuan keur salat duh, tatangna ngegoreng asin. Nyir jabu di mana? Dah saya kena jengkolna kulkas. Saya di mana ya? Beres salat rek dahar. Nama salat can beres wareg geus. Panon sarua komo panon meluih bangor keur salat. Engko salat tapi panon macaan samping batur. Bari bor imam teh boy haes. Nganyuk ti mana. Ngalieu ka gigireunana. Setan mah wadi moal. Ngalieu ka mana? Angkat kelas. Pas ruku Allah. Oh, nu aing mah gajah duduk. Kemarin dipakein aku gajah. Aduh. Sabab husu mamin apalil qalbi punten nyimpang sekarang. Moal bisa ditebak kahusuan jelema. Husu lain kudu peureum, husu lain kudu rapi pakaian, husu lain kudu nanaon eta mah sesuatu jembatan yang bisa mengarahkan kana kahusuan. Boleh, yang penting jangan menggagalkan atau membatalkan rukun syarat salat. Contoh pas aya jelema geuning terpaksa salat bari peureum sabab nepi na husu ku peureum mah enggak. Anu teu biasa mah ulah. Pas beunang teh baranto oke batur. Anu teu biasa mah ulah nurutan. Eta mah berarti kahusuanana kaangeur ku peureum mangga makruh oge. Oh, cenah urang mah ku parfum bisa manteng hate ngahusukeun hate teh mangga pake parfumna da kabeneran sunat. Sok ingat jadi kana budak santri nu tilu teh nih, tilu santri bogoh ka anak ajenganna. Nekat ngalamar ka ajengan. Ama, abdi bogoh tiluan cenah ka anak ama hayang jadi minantu, pilih di antara abdi nu tiluan mana nu dipilih ku ama. Cek urang teh mah anak aing mah dikawin ku tiluan. Kalau pokoknya macam pilih, oke, nu bakal jadi minantu aing, santri nu bisa husuk sholat mah cek tiluan santri, enak teng. Besok sholat di masjid, sholat tiluan anak, sholat tiluan guru nak kok tilu kali nak kona, trong,
beres sholatna dipanggil hiji jang tadi saurang-saurang. Husu mana tadi sholat? Insyaallah aman. Kadangnya tadi aing ngakon naon? Kohkolnya. Sabarang kali nakona? Mun teu salamat tilu amatnya. Balik saya goblok. Ditolak saya jadi minantu aing sabab sia teu husu dina sholatna kalapah. Kadangnya jeung hitung kana takolan tokol. Nu kadua maju. Maju nu kadua. Husu mana tadi jang sholat? Bulan husu mana sholat? Naon-naon api-api. Tadi ayo bilang kalau naon duka ada ngereces abdi mah cenah kitu. Teu kadenge pisan abdi mah. Balik goblok sia sarua. Amah kunaon pan abdi mah husu lain husu goblok torek sia mah. Teh hayang aing boga minantu torek. Nu terakhir ka dia. Aku sia gagal kabeh cenah. Husu maneh? Insyaallah aman. Kadenge tadi maneh aing nakon naon? Suan teh nama kareungu ama kokok. Sabaraha kali duka ama da cepil abdi ngadenge kana kokok tapi hate teu bisa ngitung kana takolan kokok sabab keur nikmat ngajalurkeun kahusuan dina salat. Mantap. Sia anu lulus mah jadi husuk teh lain kudu peureum, husuk teh lain kudu pepereket, husuk teh lain kudu husuk teh saur Imam Ghazali mah letah anu maca hate nu nuturkeun Allahu Akbar ceuk letah hate tuturkeun Allah anu maha agung, Allah yang maha besar. Kahartos? Kahartos? Ayo anak-anak muda supaya aya hikmah yang penting ayeuna teh teu sia-sia ku urang dipikeun waktu istirahat urang, teu sia-sia urang datang ka dieu, teu sia-sia urang nepi ka peuting wae di dieu. Isukan kudu aya tapakna. Nu asal teh bari jamaah eueuh sing daraek pemuda anu hade teh pemuda anu haya ala sholah berkumandang di masjid, lain pemuda nu barang gagah bari gege beri gondrong tenok dipasang tini diterapkeun lain. Tapo pinuh belah juga malah hayang. Belah di Manila. Ngabutung kucing. Kayaknya bujur upin ipin coba. Bari aya tulisan teh betul. Baca kuningina. Betul belah. Lain pemuda anu hebat. Ayo kolaborasi antara nu kolot jeung nu ngora, nu kolot boga ilmu, nu kolot boga pengalaman, nu ngora boga tenaga. Sukses dalam segala hal. Betul? Ahring teh tong sok aki-aki ke mah. Cokot ku urang mikna bah mundur molor di tukang. Ku abah mah teu harang udang mah jangka teh ku aing urang udangkeun itu atuh gagah. Cokot mikna. Assalamualaikum. Harang udang goblok. Insya Allah saya dicekek ku DKM. DKM Asiana naonan belagu. Teu kudu cacarekanan kitu. Budak ngora suka mah punten bagian abdi kasinggung penting pangajian cenah budak ngora. Mundur apa? Bagian abdi urang budangkeun cicaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pansin koreja ini. Kita yang sana saha nu maot. Oh nu maot mah salaki sia tara ka masjid. Jam 7 isuk asli aya nu maot. Diumumkeun ku Pak RT. Cek RT teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu mah asli. Oke jeung asli sakala. Ieu mah asli. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek ibu-ibu teh kalah saat ini edan di masjid. Tadi sama obat minggu yang diberi mohon hayang katiku 2 kali. Sorry. Tungtung nama eta Gusti. Eta mait nu ngalayat di isuk tapi kalohor. Ini teh mait lagi da kalumaneun. Mait gelo meureunnya. Datang waktu adan. Ayo budak ngora. Waktu subuh datang nakol bedug wayahna nakol bedug teh tong sok ku aki-aki geura. Nyerieun. Nya nyerieun. Mun bulu aki-aki dikijuk-kijuk nya ku sia kana bedug. Nakol bedug mah ku panakol. Kan urang nu nakol nu badag tanaga nakolna kieu ye. Suara naon eta? Lain jadi ingat ke tukang cuangkinya. Lalu sok mawakaf politik nih. Goblok jadi lapar aja.
Takol bedug nasi tali. Cicing terserius aja. Wah, siang ayang nah. Si goblok di Pasigi jadi koploan gitu. Dan baik, kangen-kangen pemuda sebari heureuy anu penting mah maranehanana pemuda-pemudi sarumanget di masjidna keun bae seni lah udah bukan. Segala lupa gitu mah seni mah itu benar tak? Benar tak? Seni itu adalah sesuatu yang supaya terlihat atau terdengarnya indah, mangga maka seni. Nggak apa-apa kalian pakai seni, yang penting seni itu ulah seniwan. Nah anu seniwan, seni anu mata ngaliwat karena batas-batas agama teu meunang eta mah. Leres tak? Bener tak? Ibu-ibu kan meureun make seni tiung teh. Dan untuk make seni mah da nyeng sok. Enggak mereka tadi. Lalaki sami Kang Abdi cek batur Kiai Abdi cek batur ajengan cek batur mau balik karak disebut karak kasebut peda make kopeahna kieu kan. Set. Tuh. Loba we kopeah Abdi saeutik geus moal nyebut ustad moal. Tinggal di ieu. Karena saya ustad lain. Padahal kopeahna ieu kene jelemana ieu kene. Ieu mah tukang peuyeum. Aya binu kieu tah. Tukang cuek. Atawa tukang gapleh bari eleh binu hulau beungeut geuning. Aya binu kieu bantah. Set. Tah nu kieu mah tukang teuing. Tukang teuing. Tukang teuing berarti kurang halus. Kadiku ya. Lagi anu sae mas kecuali pada depan Pak Haji, rek balaki, rek awewe, kawat tah ieu berarti hikmahna make peci teh keur naon kopea teh dipake, komokeun dina salat buka ieu tah ulah aya sajuj manapun naon buku kurang salemar ngahalangan jabhah jeung tempat sujud bisi ngabatalkeun kana sujudna, lamun batal sujudna otomatis meureun batal salatna. Leres teh? Jabhah ieu tah. Bahasa Arab bumi jabhah teh. Lamun bahasa Inggris mah ieu teh taurang. Itu taurang. You know taurang? Lamun bahasa Jepang mah ieu teh taurang nong. Kitu tah cek urang teh teu. Sok maka seni umi nu bisa nyanyi. Nah, mana nu penting entong ngarugikeun batur. Nu bisa sholawatan, aku sarana sholawatan nu bisa kori, hantang kori, dan nikmat make lagam. Leres teh? Bener teh? Ulah sakade hili-hili. Ieu mau ngagorowan salaki, luar dipurokeun. Salaki leuwih itu dipuntas. Gorowan ku pamajikan cenah bisa kori ieu urang. Jadi nggak ada yang jadi ini salah pamajikan nang gorowan cek pamajikan teh. Man man karena hari mitohana teh liwat di pipir cek mitohana teh Allah sama rukulan ayo guys make sani teh naon nu penting ulah dihili-hili mungkin bisa nyanyi deur ngaji Quran make lagam dangdutan teu meunang ngajan kenaon aro aitan ladi yukadibu bidin padalika ladi yadu'un yatimi teu geunah goblok sia teman-teman diturutan Al-Qur'an mah aya lagam jeung nada khusus make seni mah nu penting
penting ulah seniun entong ge adan di masjid make lagam shalawatan make lagam adan di jero kuburan ge pan aya lagam khusus tanyakeun kan sok murebkeun aya di dieu sok murebkeun doakeun sing panjang umur amin ulah waka maotan untuk urang murebkeun sak memeh urang di maot kabeh awan hari aing mani kumaha mani sorangan lah gede jasana eta teh sok taroskeun kana urangkeun pan eta teh ngadanan di jero kuburan teh urangna aya lagam khusus terus sakawa aya mai kacepat dihareup kitu tah ustad ngago gitu bari nolok tuh urangna teh nah sieuna ustad ge sieun heran ngadanan kieu ngadanan teh Allahu akbar ngagerem sabab ngadanan mai sok mai centakan ustad mai cepat bukakeun talina teh pan sok ditalian geuning nya nah make sok ditalian bisi mabur eta teh bukakeun geuning ieu teh cepat ustad mulak cangkeng jauh ustad teh meja goblok sih usik ditincak sapoe atuh mai nangeng ngajawab cek mai teh mohon tajun atuh dulu sebenarnya nilainya ustad baru di adanan nanti disentakan Allahu Akbar itu naik lagi udang ganeng kan najis ibadah tingkatkeun nu tara daek salat nu tara daek berjamaah nu tara daek mingonan nu tara daek ngaji hayu kita tingkatkan terus hubungan Islamiyah nu katilu ieu pendidikan daripada peringatan Isra Mi'raj teh nyaeta toleransi dalam khilafiyah perbedaan tinggal perbedaan jangan sampai menjadi permusuhan nu sok kunut nu tara kunut tong sok papaseaan silih goreng dan nu goreng mah nu tara salat bener teh ieu nu sok kunut ngagorengkeun anu tara kunut komo nyecelek anu sok kunut naon cenah ge salat make sepion ieu goblok iraha salat teh otomotif masing-masing ayat dalil, masing-masing tujuan ke Allah. Jangan sampai jadi perdebatan atau jadi permusuhan. Silih gorengkeun dan goreng mah tuluy tara ka masjid. Nu goreng mah tara daek salat. Bener teu? Artinya apapun itu ikhtilafnya senantiasa mengkedepankan ukhuwah, tali ukhuwah Islamiyah ku urang rai. Dari lemur teh moal rame lamun ku urang teu bersatu urang dieu mah da lemur batu mah moal daekeun ngaramekeun lemur ieu. Betul. Setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun ilmunya, waduh umi punten. Eta punteuna pasti drastis turun lamun teu disampurnakeun ku akhlak anu hebat. Ngaji umal penting umal minggu sugan ngaji hampura umi bakal leungit eta percuma lamun kasalaki masih keneh wae pokonan. Iya jembling gitu mun euy. Aya keneh di dieu awewe nu sok pokolotot teh salaki. Tenang nih, ku abdi dibelakan ku tinggalieun. Abdi masuk teresep Kang lamun aja lamun sok ngomong kieu nih mun dina ceramah teh tol kenang awewe teh cilulur ka salaki teh neraka. Nah, ini bos itu butuh ke awewe sanajan bener faktana gitu udah emang gitu Jos menjadi akhirat bakal loba awewe anu bangga dengan pahalanya segede-gede gunung ladang ngaji, ladang mingonan, ladang tadarus, ladang tahajud bangga tapi begitu ngicuk manehna sakedet metra eta ganjaran anu sagede-gede gunung teh leungit ngaros ka malaikat kamana ganjaran abdi bieu sagede-gede gunung katingali saur malaikat punten umi loba teh ganjaran tapi eta ganjaran beak leungit sabab bumi baheula pernah nyentah ka salaki teu minta ampun wah ya teh masalah kita nepi teh beres kaji teh kita di mana teh siap ada cara ustaz tadi ngomong naon sia lu sok kabudak we ka aing teh itu mah jauh gitu eta teh lalaki tong waka nempak dada beuteing pamajikan culudur teh dicontohan culudur ku salakina teu sok soran hayo ulah licik bener tuh jadi salaki dari pamajikan kudu sopan dari salaki teh nyontohan sopan dari pamajikan hayang geulis ari di modalan tarak bener tuh kan urang ke Kang curiga lah tiba-tiba pemajikan jajan tiba-tiba pemajikan balanya ari urang teu rumah sambil duit kan urang ke curiga boga duit di mana bener tuh
Iya mah mengujikan hayang glowing gue beres 10.000 atau 10.000 mamahina ke kana bedak pipa nomor 5 teh geuningan dipake ku pamajikanna dicium teh ku salakina bakor ngabuang gitu jadi rek teh pahit anjir mata abdi mah santos ngaletak pahit nah abdi mah kaboja terlalu lucon mah cenah tajam bakal mama make up mama 3 juta ngan siamanya tuh 3 tahun jadi kamu batu ke pasar gitu neman sablon salon pada tekawas neman salon jadi temen tepi mama tong jika Doraemon teuing habis mama kamahan kuat rumah hiji 11 sia mah genep goblok gitu balik pangmeli genyak ku bima jang ayah biar nanti malam wow sari lapet jang mama cete biar pan sore teh balik teh sore kene balik pamajikan teh mau ku bima jeung sari rapat ditinyu gelasna teh sarua aing balik ngaji tunung tap gelasna letuk diinum sari rapat saminggu aing teh bisa modal eta anak-anak kang kurang dak pamajikan teh bagaikan sayaroh bagaikan kendaraan alus jeung henteu genah jeung henteu kendaraan kumaha urang anu ngurus sanajan kolot eta kendaraan Avanza 2025 sugan ari goreng mah ngurus na bumi ngagejrug dipake na mobil tapi sanajan mobil kolot LGX 2002 ih ngenyod anjir mobil ini mah mobil saya tambah mana-mana tapi Kang survei membuktikan da abdi dia lalaki nya salaki kurang kumaha ini isuk balik isuk bahkan sabulan teu balik-balik nepi ka tahunan teu balik-balik melaan anak jeung pamajikan melaan imana melaan pakaianna melaan make up na tapi buktina mah ku salaki dibelaan eta make up dipake make up na lain keur salaki keur batur bener keur ka pasar konangan konangan mah bagus make tiung teh bulit-bulit wat hese ngalieu kapan di gorowan tembok pangeukulan giliran malam Jumaah yang hareupan salaki buuk jawi-guig panon beureum lehon hong kawat deui ngahiliwir ke daster kohok ieu sok aneh mah cangcut teh sok kohok tengahna teh geuningan heran aing mah teh bari nongeng hareupeun salaki wani hitut goblokna teh dang-dang eceun samampuhna we wios nu penting bungaheun salaki urang cek urang teh ka salaki aya urang teh umpat di dapur teh tangkep di tukang set cokot gadon aku eceun teh sabulah tah cekelan we punukna kitu kali teh kan emang bae cek urang teh ka pamajikan ka salaki malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu bunga humi salaki dikit kan ngaliuk salaki nagene mah cek salaki teh mama hari sia catur siapa beli kerja bantu jadi galau ki apa tumi uhuwah Islamiyah hayu kurang jalin selama satu komando asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah apapun itu perbedaannya saur Kangjeng Rasul ikhtilafu ummati rahmatun lamun hayang jadi rahmat singawaro ka Kangjeng Rasul ikhtilaf apapun perbedaan apapun yang penting jangan berbeda ketauhidan selama berbeda apapun itu harus jadi rahmat di antara kita betul. Jadi sabar ini cenah pendidikan Raja Bante tilu hiji oh dua oh tilu jadi judul nate oh jadi KBG kalau hari kieu mah
Urang putarkan Umi, ame wawan balik ke seserian bae. Hiji bubar ti dieu, dosa urang sing dihampura amin. Dua bubar ti dieu pahala urang sing puhara. Pendidikan anu tina peristiwa Isra Mi'raj, pendidikan anu ditanamkeun ku guru-guru urang melalui peringatan Isra Mi'raj. Tilu hiji pendidikan ketauhidan, nomor kedua pendidikan berjamaah dalam peribadahan, nu katilu berakhlakul karimah dalam toleransi khilafiyah. Ukhuwah Islamiyah pertahankan. Kahartos? Beres kaharti. Oh nya beres kan. Lamun tos kaharti dituluykeun sok liur. Kecuali can ngarti. 10 menit. Ngarti can? Ah, komo deui can mah jang naon dituluykeun ka liur. Goblok geus ngasang ge aing teu pentingna. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Biasanya suka ada hadrohnya biasanya. Bias aya bagian ku abdi hadrohna. Pakai? Tapi sararean nepi ka tukang sholawatan sing bedah sing tarik sing semangat. Siap? Are you ready? Are you ready? Oh yes, yes. Salatullah salamullah. Lain seserian sia salawat. Oh kagoda. Tapi penting tadi mah Kang Haji penting tadinya ambil Pelabuhan Ratu. Begitu kan. Penting tadi mah disawer mah nya. Nu mimiti nyawerna teh RT di posisi. Neng. Ya Allah si RT ya Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah sadayana salatullah salam. Biasanya sok dikentosan ku panitia sih. Kamana jalan kacau gejala kadieu ye kapali sedanton. Kamana jalan ka surga kudu dae ka pangajian sadayana salatullah eta salam. Lalu tuh nyomer ke emprak ya teh. Kahilirkeun kagirangkeun anak gajah keur taraweh. Aya anak gajah taraweh nya. Kaimpikeun eta kagunamkeun boga mitoha kaimpi pae. Salatullah salamullah. Mas, ungap aing ah. Mudah-mudahan sing agung manfaatna. Urang dia sing berkah. Naon wae usahana ekonomina unik urang Cijakar sing maraju ke jalan karidhoan Allah. Amin. Guru-guru urang sing paranjang yuswana istiqomah dina jalan Allah. Nah, ayu abdi
teu niat nyarekan, abdi teu niat mamatahan, abdi niat ngelingan. Yuk urang elingan diri urang ku urang sorangan, urang carekan diri urang ku sorangan, urang sentak ieu diri urang disentak ku diri urang sorangan. Dan elingan dicarekan disebut ku batur, diajak ku batur macan ku daek narima urang teh kulantaran teu ku daek narima hayu urang elingan penting isukan pendidikan anu tilu tadi hasil daripada rojaban. Mudah-mudahan sing hafal kana hate sarayana amin ya robbal alamin wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nyeri betul serian we.